Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios turunan siluman onom. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan, malah mandar janten hiburan. Kabarai anu setia manco kandongeng Mang di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sakarupinanya. Tong hilap dirojong ditarelan tombol subscribe. Mang oge nganhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita turunan siluman onom. Sok kaparayun sadayana. Perang geus lekasan, negara Galemang Kancana anu unggul. Ugoe atuh kabeh prajurit pasukan negara Galemang Kancana teh menis surak heuya-heuyahan. Hidup cenah sangkarawa hidup, tetela panglima perang anu gagah sakti mandraguna. Teu salah lamun engkena teh bakal jadi raja ngagantikeun Prabu Galemang Kancana nu jadi agina. Caturkeun sisangkala kiwari manggeus mulang ka karaton bari ngabejakeun hasil peperangan. Lamun bangsa kelas teh geus bisa diungkulan nganu ngahar ti nagara teh kiwari mah aman. Prabu Galemang jeung Nyi Mas Sulastri teh atur bunga nu lain di kieuna lantaran cenah eta sisangkala rawat teh bisa diandalkeun. Syukur bagja kumanjangan manes sangkala tete lagis bisa mulang dina kayaan menang geus unggul ti pangperangan. Aki ngarasa bagja tete labener maneh teh bisa diandalkeun, bisa ngajamin kasalamatan negara. Kukituna aki geus moal asa-asa bakal ngarag-ragkeun kakawasaan salaku raja di negara. Kamaneh tah kukituna geura sajaga diri, maneh kuaki bakal diistrenan jadi raja ngarajaan kerajaan Galemang Kancana. Basa ngadangu kasawuran Prabu Galemang sarupa kitu. Ugoe atuh pikeun si Sangkalarawa mamani kaget. Nah cenah kina teh langsung arek istrenan ngajadikeun raja sagala rupa. Sugan teh moal langsung kitu bae. Nyi Mas Sulastri ge manehna teh hatena manir ngarasa bunga. Mana kitu ge cenah bapana teh geus percayaeun ka si Sangkalarawa. Nu bener Aki, jadi aing teh bakal dijadikeun raja ngarajaan di negara Galemang Kancana. Pikeun neruskeun tahta ngagantikeun Aki. Nah teu rurusuhan teuing ge. Ieu geus jadi kaputusan Aki Sangkala. Aki geus percaya kapan Aki geus janji lamun maneh bisa ngungkulan bangsa kelas, bisa nang tayungan nagara nganu ngaharti maneh teh geus waktuna neruskeun tahta ngadeg raja di negara. Lantaran baheula kapan Aki oge kitu basa Aki bisa ngungkulan bangsa kelas, Aki langsung diangkat raja ku uyut maneh nyata ibu ratu. Kukituna maneh geus sarua lantaran ayeuna geus bisa ngungkulan bangsa kelas. Wayana kudu daek diangkat raja neruskeun Aki Sangkala. Kumaha sanggup Ari eta geus hiji kaputusan si Aki mah. Nya aing bakal narima we. Sanu teu hayang atuh jadi raja, ngan bae tetep
ari aing mah penasaran hayang ngambah ka alam manusia heula ieu teh. Nya hayang nyokoti si bapak lah. Karunya kasih emak aing mah ieu teh. Aki urusan ngambah ke alam manusia atau nyapa ke alam manusia pasti tinang tu maneh teh bakal nyorang nyapa ke alam manusia lantaran geus aya katang tuanana. Ukituna eta mah urusan gampang, nu penting mah maneh kudu distrenan heula jadi raja di nagara. Jeung deui saheulaanan mah kudu diajar kumaha ari jadi raja teh tah kitu sangkala. Jadi kudu sabarem. Keun da geus waktuna mah maneh bakal nyaba ka alam manusia. Pun kitu di mudah-mudahan maneh bisa mawadis sirakean jalaga bapa maneh ngarah indung manehan teu leungiteun. nya heuglah hari kitu mah. Kumaha mak? Sabar heula we mak keun. Si bapakku aing bakal diteangan. Ngan bae ayeuna aing kudu nurut lah ka si Aki. Aing derek istiranan jadi raja cenah mak. Mangarasa bunga jeung bagja. Lihat di ayeuna mah nurutkeun heula we ka hayang Aki maneh. Geus sakuduna maneh teh neruskeun tahta ngadeg raja di nagara. Keun urusannya bakal manusia mah sekaligus nyangan bapa maneh. Eta mah urusan engke. Jari mah satuju mah heuglah. Aing bakal nurut ka si Aki. Iraha Aki, aing diistiranan jadi rajana teh. Moal diingkekeun. Engke peuting teh kapan di alam manusia teh pas nincak dina kayaan bulan purnama. Jadi engke peuting maneh kudu sayaga diri bakal diistrenan Kitu cenah kayaan di karaton teh. Prabu Galemang nangtukeun sikepna rek sakaligus we ngangkat atau ngistrenan eta nu jadi incuna. Rek dijadikeun raja di negara Galemang Kancana. Caturkeun ayeuna mah awan Cipeuting di alam manusia teh geus sumanding. Kayaan di rawalakbok teh sepi jempling. Ukur kadenge sora jangkrik cihcir ciang-ciang patemalan jeung cari cangkas. Sedengkeun ari kayaan di alam handap mah nyata di negara Siluman Onom. Kayana teh rame mani euya-euyahan. Sakabeh rahayat milu hadir. Lantaran cenah peuting eta teh bakal diayakeun upacara. Upacara pikeun ngistrenan si Sangkalara ngadeg raja. Atuh eta urang negara Galemang Kancana teh bangsa Siluman Onom. Geus ngariung disisieun balong si Kucandra. Malahan mah Ratu Cakrawahya Aki Rangga Pandagi salaku pupuhu atau kokolot di negara Siluman Onom oge hadir. Anu sekaligus bakal mupuhuan eta acara upacara. Katempo si Sangkalara teh geus make baju anu nu harurung harerang ditaretes ku inten emas jeung permata. Meh sarua we herangna teh jeung Prabu Galemang. Malahan mah makutana oge geus dipasangkeun dina sirahna. Lumangsungna upacara teh kiwari geus dimimitian. Ngong kadenge panata acara. Lamun di urang manusia mah kiwari geus ngamimitian muka acara. Sampurasun kasadaya anu hadir di nararaga ngistrenan Sangkalarawa. Janten raja di negara Galemang Kancana kanggo ngagentoskeun nyaeta Prabu Galemang. Kukituna ieu acara teh bade dimimitian. Mangga nyaeta ka Raden Sangkalarawa supados majeng ka tengah balong. Margi sakedap deui Ibu Ratu Cakrawahya bade muka ieu acara. Kitu cenah cek eta panata acara. Atuh laju wae eta Ratu Cakrawahya teh sabada si Sangkalarawa nangtung di tengah balong si Kucandra.
Manehna teh cacarita sorana handaruan. Tur kahatur ka Sang Hyang Jagat Dewa Batara, urasa anu nyiptakeun rasa ku angin nyumut tami hirup, peuseuneun anu teu ngaduru ku cai anu teu ngan ngalebuhkeun ayeuna kuring bakal ngisrenan si Sang Kalarawa anu boga dua getih pikeun nereusekeun tahta ngagantikeun si Galemang. Ugia suun sabun si Sang Kalarawa bakal jadi raja nu ngawasa lian di negara onom pun kitu di negara manusia. Cacap cacarita kayaan teh ngadadak aheng atuh. Balong si Kucandra teh ngadadak ngagolak. Tina awak Sang Kalarawa teh mancar cahaya nu kilang gumilang cahaya hejo jeung cahaya beureum. Geus kitu mah eta cahaya teh nyirorot kaluhur, nepikeun ka tembus kaluhureun rawa. Kayaan di luareun rawa kiwari mata pikasieun jeung pikakeungeun. Angin ngadadak ngagelebuk kawas aya angin puyuh lilimbungan. Sora mani ngaguruh. Tekung sila kaayaan di luhur langit teh mega hideung ngadadak ngadingding. Keur wae atuh turun hujan kacida gedena. Hujan anu kawas meunang nyicikeun. Sabadara tu Cakrawala rengse muka eta acara diterusikeun ku Aki Rangga Pandagi. Aki Rangga Pandagi teh mamatahan kasih Sang Kalarawa. Kumaha cenah lamun jadi raja teh kudu kitu-kitu. Kade cenah kudu tuhu kana aturan. Jeung deui kudu luyu kana sagala rupana. Ulah arek nepikeun kaluar tina takon keluar tina aturan. Malahan mah mamatahan lamun geus nya bakal manusia. Sakomo boga maksud pikeun ngawasa hayang boga kakawasaan di alam manusia. Ulah arek gagabah lantaran nu sing hareupan teh cenah bangsa manusia. Bangsa nu leuwih mulya batan marenehanana henteu gampang diperuhkeun. Sabada Aki Rangga Pandagi mapatahan si Sang Kalarawa. Kiwari mah giliran Prabu Galemang anu masrakeun hiji keris pusaka tandana masrakeun kakawasaan diragerageun ka incuna nyaeta Sang Kalarawa. Ieu keris pusaka Aki bakal dipasrakeun ka maneh Sang Kalarawa. Nganu ngaharati timiti peuting ayeuna kakawasaan geus jadi milik maneh. Maneh anu bakal neruskeun karajaan. Kaulan nitipkeun sakabeh rahayat. Nitipkeun salagana nagara ka maneh ayeuna mah sangkala maneh sah jadi raja. Sakabeh rahayat nagara Kalemang Kancana tu bangsa Siluman Onom anu nyaksian surak euyah-euyahan lantaran kiwari manggis boga raja anyar. Nyata si Sang Kalarawa anu dipiharep bakal mawa kajayaan lian ti kajayaan di negara Siluman Onom, kajayaan oge di alam manusia. Kitu kayaan negara Siluman Onom teh kiwari tenggis boga raja anyar. Kabeh nyorang kabagjaan nyorang kasenangan. Sedengkeun kayaan di alam manusia. Hujan anu teureun-eureun malah manggeus aya 3 poe da dibarengan hujan angin nu dari gelap anu atak pikasieun. Kayaan rawalak bok oge atuh mani banjir. Lembur-lembur sakuriling rawalak bok mani ngarasa sieun lantaran kayaan alam teh cenah beda ti sasarina kawas totonden. Lamun bakal kadatangan hiji kajadian anu dipiharep. Ari sanyana mah memang eta teh totonden lantaran dina waktu anu moal lila deui si Sang Kalarawa teh bakal nyaba ka alam manusia. Sakomo boga maksud anu tang tu hayang ngawasa di alam manusia.
Ieu teh mangrupa ancaman anu nyata anu ngaganggu katengtreman. Mitra kaum dangu caturkeun di sisieun Gunung Padang. Saurang resi sepuh anu ngaranna teh Ajar Lenggapati mangrupakeun inohong ti Pajajaran. Teuing kunaon kawas meunang ilapat lamun cenah sakedeung bakal aya tanda bahaya anu ngaganggu kasalamatan urang manusia, khususna mata tentreman di Pajajaran. Ari eta gangguan teh cenah lain ti bangsa deungeun anu sarua bangsa manusia, tapi ieu mah ti bangsa lelemhat lelemut. Ki Ajar Lenggapati teh keur merhatikeun alam kawas nu hayang neuleuman bener cenah mangrupakeun totonden. Kaayaan alam teh lain kaayaan biasa kaya kieu mah. Hujan anu turun teureun-eureun geus tilu poe dibarengan ku kuluduk jeung kilat anu pating keker pating celekur. Aneh ieu jagat teh kawas mere totonden anu kurang hade. Bener, aing penasaran kaya kieu mah. Nah aya naonnya jeung deui di mana sumberana numutkeun ilapat anu katarima mah bakal aya ancaman ti bangsa lelembat lelembut anu ngancam katengtreman urang manusia, khususna urang Pajajaran. Aing salaku kokolot Pajajaran moal arek cicingeun nya arek detehang ti mana sumberana. Kitu cenah cek eta Ki Ajar Lenggapati teh. Laju we manehna museurekeun panon batina kangaranan hiji sepuh anu kasipuh ku pangawaruh, jembar ku panalar, ieu beku elmu jeung pangabisa, hiji kolot anu ahli tapak. Sakti mandraguna ku kitu nama lajeng wae museurekeun panon batina hayang nyahona ti mana cenah sumberna teh. Barang ditoong teteh lah datang teh cenah di wewengkon Rawala Kebok. Ai teteh lah geuning datang teh di Rawala Kebok, tapi lain di Rawana, tapi di handapeun eta rawa aya nagara bangsa onom geuningan. Ku aing urang tingali deui. Kitu cenah Ki Ajar Lenggapati teh. Nah naon cenah anu bakal kajadian? Barang diimpleng teteh lah anu jadi rajana teh nyata Sang Kalarawa. Bakalnya bakala manusia boga maksud pikeun ngawasa atawa hayang boga kekawasaan di alam manusia. Anak itu mah teh nyalahan cenah. Paingan atuh paingan aya totonden anu kurang hade. Lantaran eta Prabu Sang Kalarawa teh bakal ngusik-ngusik urang manusia, bakal ngaganggu pamarentahan Pajajaran. Sabada nganyahoankeun sumber mamalahan. Ki Ajar Lenggapati teh kunangtukeun sikapna kudu sakancangna we nyieun tindakan pikeun ngeureunkeun atawa ngahalangan maksudna eta Prabu Sang Kalarawa. Euleuh mitra waktos naparantos teh nyekapannya. Segala urang tunda jajarah carita turunan siluman onom dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun dina sadaya perhatosanana hapuntenna dina sadaya kakiranganana. Mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag.